Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para sepuh pala wagih watu iman anu sami-sami mahapidas narang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sumangga langkung tipen urang sami-sami manjatkeun puji miwas syukur karubun kupur Allah Azza wa Jalla. Mantena anu parantos mapain mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana terutami nikmat Islam, nikmat sehat sanareng afiatna. Anu alhamdulillah ku urang sadayana dianggo pikeun salah sawios kempel di ieu masjid anu memang saur sim keuring mah PPKM teh Bu nya. Anu PPKM teh Bu. PPKM teh nyaeta perbanyak pergi ke masjid. Naon kauntunganna upami teh urang ngempel di masjid Bu? Kahiji urang teh nya bakal dilungsurkeun as-sakinah katentreman katenang laras di masjid tenang Bu. Tug dugikeun ka di masjid mah karek oge cicing geus kerek. Ku tenang-tenangna kitu nya. Wa ghasyiyat humur rahmah dinaungan ku rahmati Allah. Wa hafat humul malaikah tu ditangtaingan ku para malaikat. Bungah keur urang sadayana nya. Anu kaduna kang urang sadayana kauntungan urang sadana upami seuk teh urang sadana sering kempel di masjid teh nyaeta naon atuh? Sebatkeun nyaeta kana kal mujahid fisabilillah. Seolah-olah pejuang-pejuang Allah. Mage naon? Perjalanan yang sangat sulit ka mana Bu? Ka mana? Ka masjidnya. Sok sanajan DKM deukeut ka masjid ari hatena teu ngarean mada hese gitu kan. Nu katilu naon cenah kauntungan ka urang sadaya ka upami urang di masjid teh ya. Maka seolah-olah upami teh urang cali seperti urang kenging ganjaran anu ngalaksanakeun salat. Nya. Da tawadhu ahadukum fi baitihi upami teh mah salah sonte antara aranjeun wudu di bumina sewang-sewangan summa atal masjid terus datang ke masjid kana ka salatin hatta yarji. Seolah-olah dia telah melaksanakan sholat sehingga dia pulang ke mana? Ke bumi. Untung teh Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah ang sadayana paentennya tiasa ngamanfaatkeun mang pirang-pirang nikmat ti Allah dianggo pikeun ngadares di ieu masjid. Ya. Ibu sadayana kumaha sarehat saparantosna libur mang bulan-bulan maksudnya sanes-sanes bulan itu. Doana mudah-mudahan ibu bapak sadayana aya dina sehat miwah afiatna gitu kan ya. Ku sadayana dina hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumaros ka para sahabat. Rasulullah teh kieu ayul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Cik
saha ti antara makhluk Allah nu panghadena ngeunaan keimanan. Saha numutkeun ibu nu pangsayana ngeunaan keimanan, Bu? Saha Bu nu pangsaena ieu mah? Nu pangagetkeun masalah keimanan saha cek ibu? Aduh, geus diajar sabaraha kali. Keun, geus biasa kitu. Matak diamutan deui teh. Qalu para sahabat ngawaler pal malaikatu rasul nu pangsaena ngeunaan keimanan para malaikat. Naon bagina para malaikat mapannya can pernah anjeunna baha kana sagala parentah ku Allah teh kitu nya. Aranjeunna mah salamina ngalaksanakeun parentah ti saha? Ti Allah. Sugan jam 3 subuh cabut nyawa si Amin ibaratkeun entong Gusti keur tunduh kieu mah. Henteu teh kitu nya. Balenyang we kitu nya. Di parentah anu teu ciga urang pan. Nah atuh jam sakieu teuing mah mun jam kitu mah kan kitu urang mah. Ternyata tak cek para sahabat nya. Rasul nu pangsaena ngeunaan keimanan saha tuh? Para malaikat. Kumaha Rasul? Pamalahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim rek teu iman kumaha para malaikat. Da kumaha aranjeunna mah? Aranjeunna mah aya di sagedengeun Allah tuh. Pamahlum la yu'minuna wa hum inda rabbihim aranjeunna mah aya di sagedengeun Allah. Nya. Kitan saha atuh nu pangsangnan keimanan teh Bu? Malaikat sanes? Oh, ternyata sanes. Rasul teu masuk ke para sahabat. Ayolah khalqi ajabu ilaikum iman cik saha atuh upami teh mah nya nu panghadena ngeunaan keimanan teh lain para malaikat saha upami kitu mah atuh? Saha numutkeun ibu nu pangsayana? Saha Bu? Jempe wae dinya tuh. Berarti upami jempe teh kahiji meureun teu ka kuping, nu kadua pego meureun kitu bisa jawab gitu. Henteu teh kadinya gitu kan. Saha atuh upami kitu mah Bu? Nya. Cek para sahabat teh pannabiyuna rasul nu panghadena ngeunaan keimanan mah atuh tadi ngabdi ngawal para malaikat henteu. Para nabi jeung rasul atuh. Nya. Kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa malahum la yu'minuna ammal wahyu yunzalu alaihim rek teu iman kumaha para nabi para rasul mah sedengkeun wahyu diturunkeun ka aranjeunana langsung dibere ku saha ieu mah? Pedoman ti Allah tah risalahna yeuh nabi anu ieu. Pira korek teu iman? Kitu nya mangga. Kusadayana. Lajeng deui. Ya. Kitan sanes nu pangsaena ngeunaan keimanan teh sanes para malaikat, sanes para nabi. Rasul teu marsa kepada sahabat teh, ayyul khalqi ajabu ilaikum iman Rasul, para sahabat, cik saha atuh ti antara makhluk Allah nu panghadena ngeunaan keimanan cek para sahabat teh tadi abdi ngawaler para malaikat sanes. Lajeng ngawaler para nabi nya kitu deui lain. Rasul cek para sahabat teh panahnu abdi upami kitu mah. Nya. Masuk kitu tarabu nu panggelisna saha? Abdi gitu. Saha heula atuh bapakna, saha heula indungna pan kitu ngaku sorangan gitu nya. Tah sahabat oge kitu cek para sahabat kumaha nu pangsaena ngeunaan keimanan. Ma atuh panahnu ya Rasulullah abdi Rasul nu pangsaena mah. Kumaha Rasul? Pamalakum la tu'minuna wa ana baina azhurikum. Rek teu iman kumaha aranjeun? Mangga tuh. Wa ana baina adhurikum sedengkeun kaula aya di hareupeun maraneh sadayana tuh nalika anjeun hayang nyaho salat tingali kaula salat kaula kurban tingali ku katingali ku anjeun kaula ngalaskeun ibadah haji kumaha katingali ku anjeun mangga aranjeun diajar jeung kaula mangga nya ceuk saha teh Rasul teh tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu panghadena ngeunaan keimanan mah saha atuh qaumun yaji'una min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni wa lam yunu ulaika a'jabu imanan. Tah nu panghadena masaha hiji kaum anu datang sanggeus aranjeun sadana ujug-ujug iman ka nabi mangga. Sok sanajan teu ningali nabi. Para sahabat mah pantes sabab naon? Aya nabina
Para rasul pantas sabab naon? Langsung dibere wahyu. Para malaikat jeung Allah aya langsung tiasa berkomunikasi jeung Allah langsung gitu kan. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu panghadeuna ngeunankeun satu kaumun. Hiji kaum yaji'una ba'dakum nya daranjeunna datang sasaran sadayana yu'minu nabi ujug-ujug iman ka kami walam yarauni sok sanajan teu ningali ka nabi wa yusaddiquni oge ngabenerkeun ka nabi walam yarauni sok sanajan teu ningali nabi pami kitu sahabu urang tuh ambon sorangan jiga sahabat tadi teh ya gitu kece nah alhamdulillah atuh mudah-mudahan urang sana kagolongkeun nya magi naon da urang mah ayeuna di pasihan wahyu henteu urang mah nya tuh petinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya urang teterang salat kumaha rasulnya da rasul teu aya teu katingali ku urang tapi alhamdulillah keimanan anu ngancik diri pribadi urang sadana nyandak urang sadayana ayeuna iman ka Allah iman kana kitab iman ka rasul iman kana poe keur naon keur kasalamatan urang sadaya nya kumaha atuh ibu bapak sadana keur ngabuktoskeun urang sadayana ayeuna keimanan urang sadayana kada kumaha tuh nya maka kanggo urang sadayana keur ngabuktoskeun ayeuna tadi makan nguatan imunnya kunaon bu nguatan imun mah nguatan imun mah kunaon olahraga kudu minang moyan ayeuna mah nya matak ibu-ibu anu biasana tara naon tara gerak jarak ayeuna mah kumaha kasoretan rame ayeuna mah kan kitu nya keur nguatkeun naon eta mah imunnya tuh cenah nuang anu kumaha ayeuna mah nu haraseum buah-buahan sok sanajan mungdah di dahar sagala ge ayeuna mah kitu kan tah keur nguatkeun iman mah kunaon atuh nya mangga di antara tadi teh aja urang sana kunaon atuh bimtitsali awamirihi waztina binawahihi wala amali bima adzina bihi syari'u gitu nya urang laksanakeun ku urang sadayana nya sagala parentahkeun ku saha ku Allah subhanahu wa ta'ala nebihan naon perkara cegah ku saha ku Allah subhanahu wa ta'ala lajeng naon deui atuh nya ngalaksanakeun nya anu disareatkeun eta perkara teh nya jadi intina mah urang sadayana nya keur nguatkeun imun mah tadi itu keur nguatkeun iman kumaha tuh urang taqarrub ilallah ngadeuheuskeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala kunaon atuh ku ngalaksanakeun mang pirang-pirang ibadah ibu mah sadayana upami teh mah Allah miwarang ka urang ibadah kauntunganna keur saha urang keur Allah pan aya tilu nya kieu bu upami teh mah urang miwarang aya tilu kauntungan kahiji kauntungan keur anu miwarangna nu kadua kauntungan keur anu miwarang jeung anu dipiwarangna anu katilu kauntungan keur saha keur anu dipiwarangna tah anapun dina ibadah kauntungan keur saha urang jeung Allah bakal untung moal urang ibadah mangga pisan deui nya kahiji kitu teh nya keur upami teh mah aya nu miwarang maka kauntungan teh keur saha keur anu miwarangna nu kahiji mah eta nu kadua keur anu miwarangna jeung anu dipiwarangna nu katilu keur anu dipiwarangna anapun ibadah kauntungan keur saha keur saha contoh kieu bu punten nya ye kauntungan keur anu nitahna nya cim kuring boga budak nya jang pokona anak bos padan tah pang teh pang ye pang nyemikeun sapatu aya eta kauntunganna keur saha keur budak keur nu nitahna tah eta mah keur nu nitahna jadi nu nitahna kumaha sapatuna jadi kumaha lecir kinclong sapaprak dipake naon kaundangan ke poe minggu gitu kan eta mah naon kauntungan ke anu di keur anu nitahna contoh kieu ipu gaduh sawah sakota katana pi 2 kotak
nitah jama digawe sok tah pamaculkeun kauntunganna keur saha tah eta mah duanana urang nu nitahna meunang kauntungan daek diplakan anu dititahna kumaha anu dititahna kengeng naon kengeng imbalan ku ajrun teh tah sabedug 75.000 kitu aya pan kitu nya tah nah anak kieu ibu miwarang kamurang kali ibu mandi atuh cik geus sore kieu mah ieu mah lain hantem ngadulang layangan geura mandi ka ditu enggak keur saha kauntunganna bu keur ibu keur budak eta mah sok sanajan urang nitah tapi saha tuh kauntungan keur nu dititahna mangga kiraku ibu can mani meureun cenah juga kieu tah pan jang geura mani atau tong ngadulang layangan geus sidik geus na teh geus sorekeun geus burit kieu mah wayahna atuh mangga tah ieu mah kauntunganna lain keur anu nitahna tapi keur anu dititahna tah nya kitu deui dina ibadah oge da Allah mah teu untung lamun seuk teh mah kumaha lamun teh mah ayeuna ibu teu ibadah da moal untung Allah mah lamun teh mah ibu ayeuna ibadah da Allah mau malugikeun kana matak naon angkat martabat mau naik moal kitu kan itu maka Allah kumaha nya tuh ma uridu minhum min rizkin da ka ulama teh miharap rezeki ti maranehan henteu wala uridu ayutimu teu ka ulama teh boga karep pikeun naon can dibedahar ku maranehanana mangga teu nya wallahu anna sedangkan Allah mah huwa ar-razzaq anu maha ngariz kian mangga al-quwah nya al-matin mangga ieu pangintennya eta mangga kurang sadayana keur nguatkeun iman mangga urang ibadah ka Allah Subhanahu sakatkeun at-taqarrubu ilallah ngadeuheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala namun ibu dari paratoskeun ku urang sadayana di antawisna sering nguningakeun nya upami teh mah urasana ngalaksanakeun ibadah ya mangga kedah aya dua hal anu paling penting dipatoskeun ku urang sadayana naon bu kaji naon kaji tipan sering nguningakeun kuring kahiji luruskeun heula niatna ibu ngaji ka dieu teh niatna karana naon bu bisi niat teh karena era ku budak era ku tatangga era ku baraya ada ieu mah dicarekan ku salaki hantem we nitah lah kan daripada cing di imah dicarekan we mending we ka masjid gitu kan maka kahiji luruskeun heula niatna urang sadayana anu kadua kedah kumaha tuh muwafiqun lisunnatillah cocok loyok sareng sunnah Rasulullah kumaha lamun seuk teh mah ayeuna kieu urang ngalaksanakeun ibadah teh ayeuna dina ibadah teh urang ngalaksanakeunana nya tah dilaksanakeun ibadahna teh ikhlasna mah karena Allah dina ngalaksanakeunana teh ngan hanya ka teu nyontok ka Rasul ditampi moal nya nyontok ka Rasul ngan hanya ka teu naon teu ikhlas ditampi moal kan kitu innal amala saestuna hiji padamelan idza kana khalisan saupami teh mah eta padamelan teh ikhlas nya walam yakun sawaban ngan hanya kal henteu bener lam yukbal moal ditampi wa idza kana sawaban jeung upami teh mah eta amalan teh bener walam yakun khalisan ngan hanya ka teu ikhlas lam yukbal sami moal ditampi hatta yakuna khalisan sawaban tuk dugikeun ka eta amal kumaha cenah ikhlas oge sawaban mangga anu ikhlas teh bu cenah ikhlas mah nyata ayyakuna lillahi hiji padamelan teh karena Allah jika pun bapak kholis kan bersih we gitu kholis ikhlasnya aja naon deui anapun as-shawab anu sebut bener mah kumaha cenah ayyakuna ala sunnah eta padamelan teh sesuai sareng sunnah Rasul mangga Ibu punten pami telepat kantos sim kuring ngadugikeun nya ieu mah sering gitu kan urang ulang-ulang deui nya da tadi oge dari kadi taros kumaha ningan nya deui tata sepuh teh ya nya tong berarti sepuh ayeuna mah ningannya lah Bu punten ya
Ieu urang-urang nanti urang ngajelaskeun ngeunaan jalmi anu teu ikhlas karena Allah. Ya. Maka hiji dina hadis riwayat Bukhari katampi ti sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tur anjeunna abdi kantos nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh kieu inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida saestuna jalma nu pangheulana diadili diputus dina poe kiamah teh nyaeta rajulun ustushhida hiji jalma anu mati syahid. Patarosana Bu, rupi anu mati syahid bakal ka mana lebetna? Ka surga. Yakin? Yakin ka surga? Naon sababna? Sok nu mati syahid masuk ka surga teh? Enggak. Pan anu sebut mati syahid mah paentennya anjeunna berperang ngalawan musuh-musuh Islam tug dugikeun ka anjeunna ngorbankeun naonna? Lain nu dikorbankeun jiwana mungku tapi kan kulawarga diantepkeun di imah. Budakna ngorbankeun naonna? Hartana. Nu paling penting naonna? Jiwana ku anjeun dikumahakeun. Dikorbankeun mangga. Nya. Tuh. Tah nu pangheulana engke diadili dina poe kiamah teh nyaeta jalma anu mati syahid. Pautia bihi ya. Didatangkeun manehna teh ya. Fa'arafahu ni'amahu Allah arafa ngungkapkeun nguningakeun ka manehna ni'amahu nikmat-nikmatna oh kerja mah anu mati syahid mah engke bakal asup ka surga di surga teh kana curcor walungan-walungan rek cai naon bae oge sok tinggal naon tinggal nyokot teh cegah ayeuna istiqomah enak kasaatan bejana cenah kitu kan nya mangga sok atuh enak urang kempelkeun sakedik-kedikeun mah keur naon nya tuh di lemur urang ayeuna kan cai teh kan nya ai walungan mah rada gede tapi sumur mah kumaha tara atuh ke di surga mah moal aya sila kasaatan moal rek cai naon Bu sok di dinya aya nya tuh kan nikmatanana ya sok seueur rek buah naon di dinya tinggal naon hayang dahar jeung naon rek gepuk kurupuk rek jeung naon tinggal naon meureun kitu tuh pa'arafahu ni'am Allah ngungkapkeun kanikmatan oh engke maneh surga bungah moal pami kitu Bu nya oh geus diungkapkeun bakal meunang pibagjaeun eta jalmi teh nya pa'arafaha nya di dunya mah pan dahar ieu bisa akibat ieu nya dahar itu menjadi kieu kan di akhirat make moal kitu nya teh Parapaha manehna apaleun kanikmatan bakal tapi geus bungah bagja alhamdulillah abdi bakal asup ka mana? Ka surga mangga. Pautia bihi jadi tangkeun kalau tapi Allah teu maros ka eta jalmi. Pama amil tapiha. Cik naon motif anjeun migawe kitu teh? Allah teu maros ka eta jalmi. Qala eta jalmi ngawal kumaha cenah? Nya qataltu fika hatta ustushhidtu tuh nya Gusti abdi teh berperang kalayan nya tuh qataltu fika karena salira hatta ustushhidtu tuh dugikeun ka abdi mati syahid kumaha eta jalmi Pak Bu surah Allah kumaha kadzabta bohong ilaing mah walakinnaka qatalta da maneh mah ayeuna berperang sote li ayyu qala huwa jariun tuh anu disebut naon cenah pahlawan pemberani mangga Bu mangga ningan anu ku urang dipandang jami bakal mati syahid akhirna ke mana Pak Bu sabab naon tadi teh titik panginditan urang sadayana henteu lillah mangga. Sok aya ibu dina hati ibu hoyong katingali kuno sejen. Sok hayang kadenge kuno sejen tara.
Kumaha tah pami kitu? Aduh, mangkaning abdi mah Ustad, unggal poe teh meureun kaget gitu kan. Aya kepuji aya tara, mangga. Nah, inilah mangga. Yang pertama untuk apa? Luruskeun heula innamal niatna urang keur naon urang teh. Nya. Lamun seuk teh mah masjid ieu teu ku aing dikelola mah, teuing kumaha beresna meureun. Mun lemur ieu teh di RW-an ku aing mah bakal kumaha jadina meureun. Mun lemur ieu teh ku kuring dikekolakeun mah ceuk kumaha jadina meureun. Tah itu semacam itu teh bisa jadi kumaha tadi teh niatna teh karena Allah atuh kumaha? Tuh tingali ku aing tah. Tak sebutkan kumaha cenah? Li ayyuqala. Beda maneh mah hayang naon? Jariun, disebut pemberani pahlawan mangga. Nya. Ayeuna bagaimana? Orang tersebut faqad qila tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Tuh, nya ingat. Dicaritakeun eta jalma teh nepikeun kumaha? Ditarik tuh. Nya, naonna cenah? Wajhuhu beungeut na dipe. Maksud naon? Nya, sadaya anggota badanna. Kumaha atuh? Hatta ulqiya finnari. Nepikeun ka dimanakeun? Dibalangkeun kana naon? Ka neraka. Ari tadina pinaonan Bu teteh Bu? Pisurgaan pinaonan? Pisurgaeun. Akhirna kumaha? Nya, geus bunga bakal pisurgeun tapi asup ka mana? Ka neraka. Kinten-kinten kaduhung moal pami kitu Bu. Kaduhung moal. Nya ciga ibu pan nya. Punten sok anu ngiring Agustusan dengannya geus pimeunangun wah sidik yuh gitu kan nya tah. Ieu ge waribatkeun sameter deui kana naon teh pan anu ngiring naon ngan? Ngiring lompat naon gitu nya. Lari-lari gitu nya tah. Wah geus sameter deui kasusul ku batur. Bisa sare moal kinten-kinten Bu. Aduh aing mah hanyeueuh mangkana geus tinggal sakitu deui eleh ku batur. Teu beda ti kitu mangga. Tibra moal sarena. Di dunia wae kitu manganya. Anu tadina bakal pimeunangan rezeki kali-kali kumaha? Jadi aduh banganya nepikeun ka ngauleng we terus kunaon ceu tadi eleh cenah kitu manganya. Teh beda ti kitu Bu manganya. Kenapa? Karena tadi teh lantaran teu lurus niatna. Mangga. Punten Ibu sadayana. Nu kadua, mangga. Jika urang sadana ieu nya upami tadi manu berjuang, tak enak keur urang sadayana anu sok nungtut ilmu, nu sok ngajarkeun ilmu keur simkuring ibaratkeun mangga. Nu kadua nyaeta wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allama wa qara'al Qur'an. Tuh, nya. Rajulun salah seorang jalmi anu kumaha? 'Allamal ilma, ta'allamal ilma neangan ilmu. Wa 'allamahu oge ngajarkeun ilmuna. Terus kumaha? Wa qara'al Qur'an, maca Al-Qur'an unggal poe mangga. Kan Ibu? Nya, nu kadua naon? Jalmi anu rajin neangan ilmu ceuk paribasana jihad teu eureun-eureun. Wah, aya di Pameutingan indit. Aya di Bojong Sare. Waduh, di Berik. Aya di mana deui? Sok mangga kedah kitu. Ngan kumaha heula painten? Nya. Oyahna. Tah ieu niatna heula luruskeun ku urang sadana nya tuh terus rajulun salah seorang jami ta'allamal ilma wa 'allamahu nunungtut ilmu oge neanga ngajarkeun ilmu wa qara'al Qur'an tuh nu sok maca Al-Qur'an. Kumaha Bu kauntungan keur nuntut ilmu Bu? Kumaha Bu? Upami teh mah ibu pannya sok rajin nuntut ilmu pan gitunya. Man salaka tariqon yaltami sufihi iman sahalallahu lahu tariqon ilal jannahnya. Sing sahaja mah anu ngusahakeun diri neangan ilmu, maka bakal digampikeun lebet ka mana? Ka surga. Pungan teh Bu upami teh ibu neangan ayeuna cari ilmu terus lebet ka surga? Digampalkeun ka surga teh. Mangga nya. Ya? Nu ka ngajarkeun komo gitunya tuh. Wa qara'al Qur'an, komo deui nu maca Al-Qur'an mah pan simkuring sering ngingakeun nya perumpamaan jami nu biasa maca Al-Qur'an mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathal utrujahnya. Perumpamaan jami anu biasa maca Al-Qur'an seperti buah naon? Utrujah ta'muha thayyibun wa rihwa thayyibun rasana amis ambeuna ciga naon Bu?
Kawin ini mah hasem, nya amis mah amis gitu kan. Naon meureun? Nya seungit nya amis mangga. Nya nyala mun teh menurut mah durian gitu nya amisnya seungit. Komo durian montong mah nu hargana dengan puluhan ribu gitu kan. Montong dibeli. Kayak beli durian montong nih nya teh. Seungit kan? Nah, orang yang biasa membaca Al-Qur'an seperti buah rujak, manis ya, seungit gitu nya teh. Ya, mangga. Jama anu mukmin tara biasa maca Al-Qur'an siga buah naon? Korma rasana amis ngan teu seungit. Kitu ciga naon? Korma eta mah kitu nya. Jalma doraka biasa maca Al-Qur'an sae ngan kumaha? Doraka eta mah ciga naon cenah? Kama salirihana ciga kembang seungitna mah seungit yang ditampel di dahar kumaha? Pait. Lamun di urang mana mun tadi kaweninya seungitna mah seungit tampel di dahar kumaha? Nu bae teh kitu kan eta. Nu kaopat kumaha cenah? Komo kerja manu doraka mah kamat alhamdulillah ciga buah handol. Alhamdulillah kumaha? Keur mah bau nya kumaha deui? Pait mending mana Bu? Sok ibu-ibu geura soknya anu mas biasa masak mah sareungit geura sok. Seungit naon cenah Ustad? Seungit parfum we meureun di semprot lah. Kitu gini. Kitu panten nya tah. Wa qara'al Qur'an, biasa maca Al-Qur'an. Kumaha eta jami teh? Pautiya bihi didatangkeun manehna teh, ya. Lajeng kumaha? Pa'arrafahu ni'ama Allah ngungkapkeun kanikmatan anu bakal katapi ku manehna. Pa'arrafaha apaleun manehna oh alhamdulillah asik puncuk urang mah kitu nya. Abdi biasa maca Al-Qur'an, abdi biasa nuntut ilmu geus boga ilmu kumaha diajarkeun deui ka batur. Kumaha nalika Allah teu maros pama amil tapiha. Apa yang kau telah perbuat dengannya? Atosna cik naon motif anjeun megawe kitu teh. Kumaha cek eta jalmi? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, abdi neangan ilmu, abdi ngajarkeunana wa qara'tu fikal Qur'an, malah abdi mah maca Al-Qur'an karena salira. Kumaha Allah? Kadzabta bohong ilaing mah. Bohong maneh mah walakinnaka da maneh mah ta'allamtal ilma wa 'allamtahu. Oh, diajar ilmu, ngajarkeun anak eta ilmu teh li ayyuqala huwa alimun, hayang disebut alim ulama, hayang disebut ustad ustadah. Hayang ajengan, hayang diajeng-ajeng ku batur. Terus we kitu mangga eta. Wa qara'atal Qur'an, da mana maca Qur'an teh kunaon cenah? Li ayyuqala huwa qariun, hayang disebut qari terbaik mangga nya tuh ningan ibu pas ada nanya jami anu neangan ilmu oge lamun naon mah jami anu ngajarkeun anu rajin maca Al-Qur'an meunang naon ningan nya naraka mending abdi we atuh tara naon tara ngaos sarana naon ngeunah moal meunang naon cenah nu sok ngaji wae gitu kan mangga. Inilah nya. Atuh san meureun pami kitu mah abdi geus moal moal ngaji deui gitu kan lah. Moal diajar Quran deui moal geus teu eureun nu teh ayeuna naon sabar ningan ka neraka mangga nya. Nah itulah mangga. Kumaha tuh pami kitu mah tadi teh hayu urang sami-sami jeung urang sadayana urang luruskeun niat urang sadayana nuntut ilmu teh keur naon urang teh. Kadang pan kitu nuntut ilmu teh keur hayang nyaceleh batur, hayang naon-naon ka batur teh kitu kan tah mangga. Lain hayang pikeun ngajelaskeun sanes mangga. Tah lamun seuk teh mah urang sadana niatna neangan ilmu ngajarkeun ilmu malah maca Al-Qur'an ge hade maca Al-Qur'an mah ngan hanyakal nya. Yang disebut qori-qori terbaik mah aduh kaditu kumaha Allah nya. Faqad qila tsumma umira bi dicaritakeun manehna lajeng diparentahkeun pasuhiba ala wajhi ditarik ta badan sakujurna teh hatta ulqiya finnari ningan nu asup nu sok ngaji oge kana neraka sanes teu kengeng maca Al-Qur'an mangga ngan tadi teh oge kumaha tadi teh luruskeun heula jarum hate urang sadayana nya oh kitu Bu nya mangga tem kuring sami ngajarkeun teh nya kudu kumaha atuh tina segala amal ibadah ge sami kitu. Kumaha tuh? Luruskeun heula niat jarum hate urang sadaya. Nu apal saha?
Urang jeung Allah mah masoknya. Tah hate mah mamal bohongan moal sok mangga Bu. Terus kitu henteu? Hate mah mamal bohongan, nu apal mah urang, lamun hitut, ah da batur mun ngamu ieu kembali ah. Padahal hate mah kumaha? Mengakui kesalahan, mangga. Nya. Tah nu hitut teh jerempe we gitu kan. Hate mah aing sebelum gugus ya gitu kan. Ya, mau bisa dibohongan hati mah tetap yang tahu siapa hanya diri kita dengan Allah. Mangga kurang sadayana mangga luruskeun heula kurang titik panginditan boting Ustaz Amin ge meureun kitu nya kahayang malah hayang ka surga ngan lamun seuk teh mah niat urang sadayana ayeuna dina diajar ngajarkeun ka batur siga kitu mangga lamun teu lurus niatna sarua bakal asup ka mana ka neraka lebar moal pami kitu mangga nya. Pandangan ilmu teh ngorbankeun ayeuna nya tuh angkat ka pamengpuk pan kena ojek balik lempang balik itu mawa naon dengan sagala dibawa meuli naon gitu kan nya mangga ya kan kitu mangga nya tah mangga sok lebar kurang sana jadi nu kahiji mangga urang luruskeun heula niat jarum hate urang sadana dina ngalaksanakeun aktivitas naon bae oge ya kudu karena saha kudu lillah karena nu katilu Bu warajulun wasa Allah aya jama anu wasa Allah diluaskeun ku Allah teh wa a'tahu min asnafil mal Allah mapain ka manehna min asnafil mali tina pundi-pundi kekayaan mangga tuh hartosna eta jami teh leuwih naon dibere kekayaan tibatan anu sanesna kumaha eta jalmi teh Bu nya wah infak sedekah bager ka batur teh cek sirikna aya nu susah kumaha dibantu ciga kamari ningannya tuh wah aya nu rek mere 2 triliun ningan cenah keur ngabantu naon korban Covid ternyata kumaha hoak bohong ningan tah nya ningan 2 triliun cenah mere gitu kan kita kerja cale umat Islam pedah kamari cenah aya ka Palestina mere ari kalau naon cenah urang Islam saungna di teu mere padahal mah cik atunya mangga Qadarkumullah. Ieu paling tengah urang sadayana nya. Kumaha Ibu lamun seuk teh mah jami rajin sedekah? Bakal kumaha rajin sedekah Bu? Nya. Pan matsalul nanti perumpamaan jami anu sok ngainpakeun teh ciga naon? Hiji siki tara janten kumaha? Tumuwuh janten 7 tangkal 7 ranggeut yang 7 ranggeui saranggeuna sabaraha? Asa lipat gandakeun ku Allah. Mangga tuh. Nya. Jelas bakal surga bagian anaknya. Bu sadayana, mangga. Kumaha eta jalmi teh? Fa utiya bihi didatangkeun manehna. Parapahu ni'amahu Allah nguningakeun kanikmatan-kanikmatan du bakal katampi ku manehna. Parapaha apaleun kanikmatan du bakal katampi ku manehna oge kitu nya. Tuh. Tapi nalika Allah teu maros ka eta jami pama amil tapia cik naon motif anjeun migawe kitu teh maneh bager ka batur teh satiap anu menta dibere ku anu geus teu silahnakan gitu kan naon motif anjeun teh cik eta jami kumaha ma taraktu min sabilin tuhibu ayun faqa illa an faqtu pika pihalaka teu aya hiji jalan oge nya anu ku kaula anu ku anjeun dipika cinta kecuali abdi ngain pakeun kana salira kumaha Allah kadzabta bohong maneh mah walakinnaka fa'alta dzalik da maneh mah migawe kitu teh liyuqala huwa jawadun hayang disebut naon cenah jalma dermawan jalma berehan tuh nya enggak eta pamit teh mah aya jamin nyukeun ka urang bere wah segitu wah si eta bagur bikin ka kitu nya tah lamun niatna hayang disebut naon jalma dermawan kumaha akibatna tuh kami nya anu tadina bakal nanti menang surga teh kumaha ulqiya pinari dibalangkeun lain teu meunang sedekah kudu sedekah teh wajib nya ka urang sadana ngan kumaha tadi teh sok atuh titik panginditan urang mikeun ka batur ngabantu ieu teh kenaon niatan heula lain hayang katangar kuno sejen lain hayang ria sum'ah sajabana kitu kan nya dina hiji waktos mapan dituliskeun yo si anu 20.000 si anu 30.000 ieu 100.000 ieu 1 juta abdi mah tong sebatkeun hamba Allah we nya gitu. Masih sabaraha 20 juta nalika di masjid disebutkeun si anu sakitu
hamba Allah 2 juta sehari hamba Allah teh tah aing gitu. Gitu. Da kada teh mangga dibalikan kumaha mangga kurasana sok atuh naon heula atuh kahiji ayyakuna lillah luruskeun heula titik panginditan jarum hate urang sadaya. Naon sababna tadi teh nya anu tadina ibadah urang ka Allah hayang leres teh kumaha akhirnya bukan mendapatkan surga tapi naon kenging naon Bu neraka mangga tadi teh rek untung kalakah kumaha kalakah buntung jadi mudah-mudahan ya tuh segala pengorbanan kita jangan menjadi korban gitunya urang geus ngorbankeun naon jiwa tepikeun ka mati syahid urang geus ngorbankeun naon tanaga, ilmu, otak diperes terus ke naon neangan ilmu, diajar Al-Qur'an. Boga harta dipake naon di? Mangga, tuh kan? Tapi jangan sekali-kali pengorbanan nu urang dikurbankeun tadi teh keun ngariskeun ka Allah jadi naon? Jadi korban. Beda kan kurban jeung korban mah gitu kan. Ilahana kan gitu kan. Ari korban mah korban bencana tuh ka pawa palid gitu kan. Lebar urang sana punya. Anu kasabaraha Bu tah? Kahiji dan kahiji manaon heula sok urang teh naon heula luruskeun heula jarum hate urang sadayana tina ngalaksanakeun sagala aktivitas terutama anu ibadah mahdoh nya sok teruskeun jarum hate urang sadayana lamun seuk teh mah jarum hatena mengkol we nya wayahna we kan salah satu cirina kumaha ciri jalma anu teh anu ikhlas mah kitu kan nya lamun dipuji ku batul moal jadi kumaha dina kebiasaana lamun dipuji ku batul moal jadi kumaha moal asa jadi irung mancung mereka nambahan moalnya lamun diceleh ku batul moal jadi kumaha moal jadi eureun dina ibadah moal keun we keun bae da urang mah lain karena si eta lain kuring mah migawe kitu kana saha karena Allah lain hayang katangar ku si eta lain hayang ka ieu kuring mah kana Allah nya biasana kitu tah nya ngan biasana jami anu kitu mah kitu nya anu lain kana Allah mah kitu nalika dicaci kumaha geus aing eureun dipuji kumaha sabuki pangayeunana gitu kan itulah mangga anu terang mah saha iwati hate urang jeung sareng Allah subhanahu nya duy kadinya Bu henteu pabaliut kitu ka atos henteu nu kadua ayeuna urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah teh kada kumaha di kedah ayyakuna sawaban kedah leres ada sawaban nu kumaha tadi teh ayyakuna alas sunnah cocok loyok sareng sunnah nya punten Bu dipayun pan nalika Rasulullah masih kana aya kan para sahabat ngalaksanakeun ibadah kurban teh sateu acan salat Id ditampi henteu salat Id henteu pan kurasa kumaha wayahna kudu kurban deui gitu sabaraha teu nyontok ka terus eta urang upami teh ngalaksanakeun kurban kudu geus naon geus salat Id nya naon deui ti payunnya Rasul dengan nyontohan kitu ningannya teu seueur nya teu simkuring sok sering ngungkapkeun ningannya perkasina masalah salatnya teu aya jami lebat ka masjid teras kumaha salat nepikeun sabar kali salatna teh ningan 3 kali ku Rasul kumaha irji pasoli fa inna kalat balik kitu sia salat deui mane maca naon can salat mangga aya tadi salat sanes salat ngan cek Rasul teu nyontok ka saha ka Rasul dina salatna nya naon deui Bu ningannya teh seueur nya contoh-contoh urang sadayana lamun urang teu nyontok ka Rasul kembaya batur mah kurban anak ku domba kuring mah rek kurban teh ku hayam mah 10 menang teu tanya teh ka Rasul nya kembayalah batur mah kurban teh kunaon ku domba anu hirup keneh tah abdi mah rek meuli dagingna ti mana di pasar da ayeuna kan lamun duit 3 juta dibelikeun daging domba sabaraha kiloan teh nya sok ayeuna kan punten Bu upami ngitung-ngitung secara logika kan gitu nya mangga ibu gaduh atos 3 juta nya diangok kurban nya
Domba meser hiji 3 juta. Keluar sabaraha kilo dagingna? Berapa kilo? 8 kilo. Oh tapi upami teh mah ibu gaduh atos 3 juta dibelikeun daging ka pasar sabaraha kiloan? Daging domba. Sakilona 100.000. 30 kilo mending mana? Oh, mending teu ditu, ti pasar dagingna mungkul. Tapi datang nyontok ka Rasul, wayana kudu kieu, mangga. Nya. Ibu ngabagikeun zakat fitrah sateu acan salat Id. Ieu mah dilakukeun geus salat Id ditampi moal. Tuh eta mah sedekah biasa lain zakat fitrah nu kitu mah mangga. Nya. Tak kitu mangga. Dan seueur-seueur contoh-contoh kang urang sadayana nya. Dina ngalaksanakeun mang pirang ibadah kada kumaha ayyakuna ala sunnah kudu cocok lu sareng sunnah Rasul. Ya. Ya. Ayo sadayana. Oh kan dina kurban wae kitu kan. La yanalu luhumuha wala dimauha walakin yanu taqwa moal nepi ka daging moal. Ya. Aya ngagamarkeun bahwa tuh dina kurban wae oge nya tuh, ha. Naon hiji niatna? Tuh lillah kana Allah nya tuh, ya. Layanalu luhumuha wal dimauha moal nepi ka Allah layanullah luhumuha. Daging moal nepi ka Allah, darahna moal nepi ka Allah. Walakin naon cenah taqwa minkum hartina ikhlasna niatna. Mangga. Masa daging gede jeung leutikna mah alternatif eta mah. Kan kitu kahayang urang mah kumaha nu badag nya kudu kitu kurban mah gitu. Ulah kurban ngahajakeun kudu manu kumaha? Nu petotnya pewotnya naon deui? Teu meunang kan Rasulullah ge teu sah gitu mangga nya. Itulah ibu sadayana nya kita sok kanggo urang sadayana mangga nya. Urang sadayana ibu-ibu sadayana alhamdulillah ena rajin ku urang sadayana nya. Sering-sering urang sadayana ena thalabul ilmi mangga namung hiji urang heula naon heula Bu tadi teh. Sok luruskeun heula niatna nu kaduana urang cocokeun layekeun sareng anu dicontohkeun ku saha? Ku Rasul. Ameh nalika engke urang mulang ka Allah Subhanahu wa taala teu kumaha? Teu ngarasa kaduhung. Ya. Kaduhung anu moal manggih tungtung. Ari kaduhung di dunya mah bisa kumaha? Ya. Bisa dibalikan deui tapi engke di akhirat mah Gusti Robbi pan Gusti akhrizni Gusti kaluarkeun abdi na amal solihan moal bisa wayahna tafadzukul azab rasakeun sia bongan gitu kan ya tuh. Nah, tuh anu teu nyontok ka Rasul nu orang laksakeun bid'ah kumakannya rek asup ka talaga kumaha dicarek wayahna ada bongan tah Rasul anjeun mah teu apal eta ahli bid'ah ku Rasul pan kumaha suh kan jauh ka ditu mangga nya. Tah kana naon sabab teu nyontok ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya dan sakap sakitunya lah. Insyaallah painten ke dina ahad kasabaraha Bu? Dina Jumat katilu nya. Urang ngawitan deui surat Ali Imran nya. Imam munggaran painten dan ngawitan deui. Ayat sabaraha ti painten Bu? Ali Imran teh sabaraha ti painten teh? Oh, pameter 4 mah ayat 55 nya. Anu ieu teh nanti Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya nya. Nah insyaallah ke ayat ka-60 ka-50 genepna fa ammal ladzina kafaru ya fa'adhibuhum adzabang syadidan nya insyaallah. Ali Imran ayat terus eta sanes dilepat. Dipan logika ayat 55 nya. Terus kitu insyaallah ke uraha dina Jumat katilu nya urang lajengkeun ayat ka-50 genepna 57. Terus eta kitu bieu lepat. Mata penteh idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Mon. Kalima-limana. 5 genepna fa ammal ladzina kafaru ya. Au'adzibuhum adzabang syadidan fid dunya wal akhirah wa malahum mina sirin wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum ya. Insyaallah Ibu insyaallah painten kenya mau nawi aya nanti aya kurang sari paparin waktos oge mapan Allah mapan ka urang sakasehatan urang lajengkeun ya terjemah Quran surat Ali Imran ayat 50 genep 57 58 nya dipayun teh 55 nya nya ana kayak teh 5 genepnya gitu kan insyaallah tapi sakitu heula nama cekapnya Ibu sadayana
mangga kurang sana painten ya tadi teh sami sim kuring anu ngaulang ibu-ibunya ada sanes atau sim kuring langkung uning henteu urang sami-sami we belajarnya gitu kan sami-sami diajar urang sadayana ya diajar ngaluruskeun niat oge diajar urang sadayana tina ngalaksanakeun amal ibadah teh sesuai sareng tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, cekap sakitu langkung saur bahe carek bobosa panon carang sapakan hapunten tina sagala kakiranganana mudah-mudahan manfaatna urang pungas paekungan ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma al-haqqa haqqan wa rzuqna tibaa'ah wa anil batila batila wa rzuqna istinabah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imaman Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh